Mah. Kacang. Naudzubillah syumma naudzubillah. Gede teuing panayaga. Baratur mah arangkat ka Mekah jadi haji. Der penting ieu panayagan jadi anjing. Paingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughlallah. Najis na eta sungut anjing lamun sungut anjing antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. Najisna sungut anjing. Tapi sanajisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung karena perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Goblok sia. Jadi sanajisna sungut anjing walau najis tibatan sungut ente dia ka aing. Agama naon sih lain? Islam. Hah? Islam. Bener Islam? Bener di imah ge sajadah aya 5 urang. Tong boro aya 5 aya 3 truk di masjid teu dipake salat mah karena naon? Dipake atuh. Dipake reregan. Sok dipake. Bener Islam. Bener. Lain cek dewek nya cek keterangan ya. Al Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon artina? Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam. Saha parina ge anu nganyerihatekeun batur? Saha we teh. Leungeun teu make di maredogeun naon? Tah sia mah kitu aya kasalahan batur di korehan, kasalahan sorangan disumput-sumput. Kasalahan kuring naon? Nah, cek aing oge da teu rumasa babatok sia mah. Da teu rumasa. Cek keterangan geura saksi kebohongan maneh warek nyaksi kebohongan batur. Bohongan batur, bohongan sorangan oge naon da can pernah ngabohongan batur deui. Naon di situ teh. Naon amak-amakan atuh cing pugu. Cing pugu. Dengekeun ku sia. Bapak aing datang di kenangan. Datang si dawala di kenangan aing dikeplos-keplos. Oh iya mah ya. Pang Pak duma pangling, duma katingtung, kublos. Era aing datang ka Brebes teh belukung. Era ku palurah bakat tu era tempo beungeut aing jadi beureum. Tadina. Keur mah beureum ti tadina. Jadi gara-gara kenang dikeplos-keplos gitu. Akang teu mikir. Teu mikir naon aing. Cing era atuh bapak kubu ka dieu nyawer. Ibu kubu nyawer. Ai akang jong kurunyung hare-hare. Sawer atuh tukang kenang teh. Jadi hayang disawer. Cing ngarti. Jadi kudu ngarti. Anu teu ngarti mah lain dewek. Saha? Si laing. Coba. Ayeuna si laing aing kudu nyawer ka maneh. Pek pikir ku sia, ari aing duit di mana? Coba eta ngomong duit di mana? Unggal peuting beuh aya nu nyawer. Hek bikeun ka tukang sawareh. Sanajan aing mah peuting beuh aya nu nyawer, nya dengekeun ku sia. Unggal peuting beuh totoronan dengekeun ku sia da duit mah lain ku aing. Nah kusaha tuh? Iya we si Dadan. Mang Yep. Dengekeun Dadan sia. Sia mangeuna turun mobil ungah mobil sumping kanu kagungan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kota. Bener. Padahal sia teh Dadan hirupna ngan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si Dadan. Dengekeun ku sia. Engko nyarekan engko nyium ieu mah. Da aing moal hirup lamun urang Dadan leuh. Tapi Paminta lagu saya teh. Bapak mana? Bapak Akang. Hah? Bapak Akang. Bapak Semar. Bapak Semar. Nama ke digugu aja tuh. Kolot teh. Saha kolot? Bapak Akang, Bapak Semar. Coba. Kolot nahaon. Lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Aduh.
manusia percobaan. Hei. Satria baja hitam, leungit bajana tinggal hitamna. Doraka. Itulah Semar Banar Nangka. Badranaya. Doraka kakolot. Ya, Semar doraka kaing. Tak kaing mah yang buru-buru kiamat dalam dunia teh jelegur kiamat atau Nah, make jeung atoh. yang ningali Semar engkak-engkakan di neraka doraka ti aing. Aing ngomong teh ke mana karap. Naon? Eueuh hiji kejadian kolot doraka ti anak atuh. Aya, Eueuh. aya. Lamun anak doraka ti kolot loba. Heeh, eta ge dewe ge apa? Ngan aya kolot doraka ti anak. Eueuh. Aya. Sik mun aya buktikeun. Aya nyaho bukti? Sok. Kamari itu. Di Kapolsek di Brebes. Naon? Aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun maling emas meureun. Lain maling emas, Naon? micen orok. Anu kitu lain doraka ti anak. Wayaw. Eta aya geuningan. Wayaw. Meureun matak dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipikeun ge anak jadah. Eta ngomong asa bener. Ada bener wae. Maka jeung anak jadah. Dengekeun cek keterangan qulu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkan dengan keadaan bersih. Orok mah suci, budak mah bersih. Lain orok jadah tapi indung bapakna nu haram jadah belegu. Jempe oyaw. Akang apal teu naon artina anak jadah? Naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan. Dengekeun atuh tadi keterangan teh. Asa bener eta ngomong. Udah bener wae urang mah. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewereunna teh ku sagese kana pager. Daya bapakna goblok sia teh tuh. Rek dimajusikeun, rek nanasranikeun kumaha indung bapana, rek diyahudikeun kumaha indung bapana. Sia teh pasti aya bapana sia teh, kumaha karep sia teh. Kitu teh mah. Matak pangeran morek ka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar. Wah wah malik-malikeun akidah. Tah, ieu aliran sesat di si goblok. Malik-malikeun akidah. Malik-malikeun akidah. Ieu kudu dibasmi manuk ieu ieu. Bedago. Naon Semar? Naon kitu? Beungeut bodas awak hideung. Waduh. Pinguin lain sok. Sia eta mah luas. Bayangkeun ku sia. Lumatak dina waktu. Dah. Sok, tuluikeun. Ayo lanjut. Ayo. Naon Kang? Terus lami di dieu Pak. Aduh. Ti tadi dan ti tadi. Nah teu hitut. Udah ngomong gitu Si ya. goblok. Teruskeun anu bieu teh jang. Lan. Teraskeun anu neme teh. Teraskeun? Heeh. Sae mah. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, pang-pangna barudak ngora. Naon? Urang teh wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot. Lain kitu. Tadi mah lain gitu. Sabab inung tunggu rahayu bapak tangkal derajat. Nyapa. Tuh coba pagi heueuh. Ayeuna mah Komo ka inung sabab naon bayangkeun ku si laing. kumaha? Inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung. Sanajan nyeri kalangkung-langkung dages takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing inung tar ieu pusing, matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Nyapa. Bener. Tuh. Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna. Ya. Komo ka bapak, gabru ka bapak, bari nyuu. Sakuduna. Bapak nu ngayuga. Mun bisa bari ceurik. Bapak nu ngagedekeun abdi syariatna. Bapak nu mangusahakeun abdi. Bari cekel tuurna cing tarik. Tarik-tarik deui. Sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek. Nyapa. Bah! Aduh jus ya. Tadon beuki nyeceus ya. Puas. Belegu. Kabina ting babatok sia. Ae sia. Aduh. Ngalonyeng. Kalakang ngaheureuy ya. Ngalonyeng tuh.
tong diturutan jang jelema modek kieu mah moal wa bahaya dari diturutan di kieu mah tara diwarah wa lain tara diwarah bangkar warah jelema modek kieu mah ai karasa sia goblok ngalonyeng wae atuh kakolot teh bejaan aya gitu sia ada aya teh tadi ge meninggalin nyapain jadi belik tuh hah bapak jadi belik gitu punung moal naon atuh kopi we atuh nu usaha teh heuh nyaho aing keur ngamak kopi we nu usaha antep naon aya kan tukang kopi tukang ngacleng ampun ajang tukang kopi dewek mal cilelentaheun tukang kopi cing payu dagangna doakeun cing beunghar si laing amin didoakeun teu tukang kopi teh ningkat tukang naon jadi tukang enteh eta keneh atuh anger-anger cing payu kopi najang didoakeun lamun teu payu inum ku sia kabeh sok kabayang eta kopi sakitu lobana diinum ku sorangan 3 bulan moal sare-sare cenah alah hah ya teu jadi peureus tadi ampun tadi mimiti dulu nama hipu tipu air makan ya sarek geus hipuna teh tradisi eta makan Edai Semar mah moal ieu deuleu euy Semar mah moal belik nah mah beli datara punung ngaranna ge Semar naon Semar Ari Semar teh sem pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung golengna alam jadi Semar mah moal punung oke tukang heeh lamun Semar punung genting ngaranna saha Samsudin heeh baingan ngaheurean wae ka kolot teh atuh ngareuna ngalonyeng heeh alah naon teh pantes teuing di leuweung kieu nya volum di leuweung jurig Kang jurig gimana jurig tahayu goblok jurig teh pikasieun jurig tahayu eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh sok dina berita pernah sia ngadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh goblok teh tahayu jurig teh lah heeh maka jeung diabuskeun kana botol nih udah kanggaranna ge gaib ai gaib teh hukum gaib teh katempo ku mata lahir nya leres udah gaib teh lauklohan naon teh euy naonnya kan ulah naon deui teh keung ongko teh sieun ku jurig sia mah seungit goreng naon ieu nya euy ka aing mah seungit kieu mendiri jadi lapar aing A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat tuna jaya nu lingih di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem mingkem balalager juri di dieu. Wah juri di ditu we balalager. Kumaha di ditu? Sok mere kuota. Eta Bah. Sia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqah ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler, maung ka kulon aing ka wetan, maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Salamet. Selamat. Heeh.
Iya paling jampe nu teu mati lain. Naon atuh Kang? Jurigna budeg. Aya jurig bolot. Kadieu daula. Salira ayana di mana? Abdi leungiteun salira. Lagu naon sia? Aya perkembangan ini mah cek. Tuluykeun teh apa ka ituna? Acan dikeun perkembangan. Lagu naon nih lagu Sule ning eta lagu ulang layangan nya. Itu ulang layangan nepegat kapakan di langit lenglang ngapung oleh iya. Asa teh kitu dah. Sia lain aya naon dengekeun dengekeun heula naon dengekeun aya sora euy sora naon dengekeun belah mana dengekeun heula tuh nu bener demi Allah aing belah gandeng heula sia tuh gandeng heula besti na benti gandeng besti na besti jeje na gandeng jeje slebeu ternyata dengekeun sia nya eueuh ieu teh naon akad rek sulap naon lain sulap dengekeun sia teh aya sia jadi jempe heeh tah dengekeun ku sia sada naon eta Naon Kang? make eho Make ohi. saha urang mana na rek naon rek wae no sia ya di zaman Firaun eho mah tungtungna belgug rek naon on sia rek naon rek eho aing goblok kieu teh maing naonnya pot gun aya sora nu ceurik pot di mana gun woi Ngerong teh kumaha? sia ganggarong teh kumaha teh awet si teh sakitu peuyeut teh Loba keneh panggung. gitu loba penge panggung teh si teh pot gun Bu. mana woi Ngahulang kumanana. naon agak sia mah jualun surat goblok Pantes. gun Astagfirullahaladzim. Eta keren kita. Nah, naon Kang? di mana sia naon goblok Wah, rewas banyak. bina-bina teuing naon teh jang ganeng meunyeung surah bapa ganeng sia naon ganeng aya naon agan aya naon agan urutan bapa dewek dibanting sia dibanting wae Aduh. Bapak eta iya antep di goblok Kalimatna kayak itu gerakan. aya naon agan aya naon gan aya naon gan urutan bapa leuheung mun bener-bener henteu batok sia batok maneh batok sia bener ada mana naon ya punten aya ojek aya keneh wae kieu geura ai tuturkeun aing saya kan come here teh kemon tengah lalarti rene komo eta kemari teh tengah kesindang ieu naon? tadi anjing Eudek kudu kasar wae aing teh sia teh bina-bina teuing teu ngarti sia teh eudek kacau
beliau banyak mah. Siap keur disapatu heula. Molok. Cak-cakan beun Lainna naon buk aing awut-awutan di leu. Nah, habis awut-awutan. Kadieuna kana motor teu make helm. Jadi hilang kegantenganku sedikit. Aduh. Hey. Moal balik anjing moal. Nah, gitu moal balik. Datang ieu mah moal balik lah kacau. Moal balik kumaha? Tadina aing ngeunah teh sorangan hirup teh eueuh nu ngaririweuh. Eteun. Hayang geunah otak teh datang ieu mah moal balik. Nah kunaon sih eta tuh? Sia teh apa anjing? Teu. Teu apa-apaan budeg anjing ieu teh. Buat teuing cager. Lah nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Da jelema teh make ceuli. Canageus. Budeg sia teh goblok budeg. Aing ge nyaho sok lalajon na YouTube. Aduh. Teh cager-cager anjing. Budeg ge sia teh meni ka bosen. Aduh, aing ge sok apa sok dicocokan ceuli. Da bosen ngadenge wae, aya mah teu ngadenge wae. Duh, api-api ngalamun. Padahal mah sepi dunya teh. Ceulina tengah geber. Dina jelo ceuli teh aya desa. Budeg anjing kayak nyaho. Kete nanya ka aing. Saha nu maot ah. Biasa kayak gitu bener. Alah klasik teh belegung. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Geranya tempau ku sia jeung galing bohong. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti ditarima. Ulan tuh. Heeh we bener. Tong dijawab Gusti kacape-cape. Percuma mending meser obeng we. Naon? Teu naon obeng rojok ceulina. Cenah ngemplong. Aduh. Nyangakeun semua Gusti ae ditarima sia teh. Naonana? Iya. Aduh euy. Alah kita merong kaing minta tulung geranya merong. Ning henteu. Acan koplok atuh gelas teh. Kakere gedek aing ngomong teh. Geranya merong kaing ya. Ayo. Aku menunggumu. Geranya tuh musik tuh. Tuh musik. Ya. Heeh we merong. Ya merong. Ya. Sok lalajon na YouTube. Aing teh apa atuh demi alu anjing. Uluh. Sungut sia bau bangke. Hah? Sungut maneh bau bangke. Alhamdulillah. Tak kitu geuning ai taufik jeung hidayah pangeran mah. Dina sasi Idul Adha kamari teh ngiringan kurban. Saha nu kurban anjing? Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Sabaraha hiji kurbana anjing. Awan nu kurban blegog, awan nu kurban sungut sia bau bangke. Uluh meni seur-seur teuing. Nah, sungut sia bau bangke. Is, teu ngaheurikeun agama. Anu meunang dikurbankeun mah sapi, doma, onta, me, muning. Ari entok mah teu bisa. Sanu ngomong entok anjing. Sungut sia bau bangke. Is, sanajan satrek teu bisa anjing. Mana karep we itu? Anjing. Alah, anjing. Geus tong diceungceurikan deh. Angurna kumpulkeun deui eta entong. Upami tos seueur tak kakara beulikeun domba, kumaha sia we anjing. Amin, mudah-mudahan anjing. Kumaha sia we goblok alieur ai. Aya, ulan. Sumuhun. Oh salira ge kurban kamari.
Oh, dunungan mah kurban ge sapi. Aduh. Teu ngomong anjing. Nah. Syumohon. Alhamdulillah da ka abdi ge kabagean. Sanaos tulangna wungkul oge. Disyukurkeun ku abdi mah. Lan. Nah. Oh, henteu. Kiatu ye hiji-hiji narosna belir ye. Teu nu ngomong anjing. Waduh ngomong oge eta ampun. Tuh, celek di hareup. Pan aing ti heula. Nah, Mun urang mah ngantri. Di tukang diukna. tukang euy. Euy, Kudu ditoel wae datu. naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Coba eta. Aji. Ari maneh teh naon ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Itu teu ngomong cenah aing, di tukang diukna jeung. Embung aing merek di tukang diukna. Pacek aing kitu sia teh. Gitu eta. Jol iya si juri ka aing ampun. Raga roda we. Kabida-bida ting meni musingkeun kieu aing teh teh. Ih. Awas lain ka kolot. Belegug. Kabida-bida teuing ka aing teh. Ae. Dan nepi ka kitu-kituna. Ngeus anjing. Nah, siap melak cangking. Naon? Wah, Aisyah goblok kana gaduh meni nyeri teh. ini galak gitu. Meni galak teh naon? Hah? Naon teh? Naon? Naon sia ka aing teh. Naon? Aduh. Cerita gitu. Naon? Alah. Naon Aisyah? Galah naon ngawaku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Oh, Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? Salah naon aing? Ya salah maneh. Ha naon? Mun lempang teh heug neuleu. Dagablek mata sia teh ieu mah tungkul ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Gitu. Jadi begitu. Jadi mana ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sabab? Teu neuleu. Jadi nu salah? Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing dengekeun belegung. Geus pugu pan aing mah teu neuleu ka sia. Tah sia nu neuleu ka aing geus ka kitu. Ieu mah ngahalangan emangna aing rek sieun ku sia. Naon macem-macem ka aing naon sok. Pina-pina teuing sateuing. Geuy goblok jeung cangkeul. Sia. Pina-pina teuing awas ku aing disantet sagoblok. Bajakeun ka Gus Samsudin ku aing. Pina-pina teuing. Gini aya dunungan. Sugan teh aya dunungan. Sugan teh aya Gusti da Manggus. Si goblok ka Gusti Gusna. Heeh. Cager. Bare naon Gusti? Heula. Lan? Heula. Mending ayeuna. Ke maksud teh geus nyalse. Nah, da ayeuna ge teu riweuh. Lain dagoan. Antosan saha abdi ka dieu? Engke anjing. Nanda ka mana ante? Mina-mina teuing situ ka aing teh ka mina-mina teuing awas dagor ku aing sia. Awas ku aing awas. Aduh. Aisyah naon dudupak atuh.
Kalau aing mau teh arek deuk jeung situ di dia aing mah deuk. Oh. Tuh celek jeung dunungan sia mah. Di dieu Kararayang. Kararatu deket sia teh. Jol ieu saya teh kasurupan naon lembang teh belenguk. Nu maru. Jeung ajak-ajakan saya teh kumaha? Buka topina setan atuh saya teh. Jadi kitu budak Badung. Buka topina. Wih. Halo bos. Halo bos. Doh. Aduh, ke bintang kejora geus eta mah tuh. Naon sia melak cangkeng naon? Naon sia teh? Oh, wajib da peresmian setting dikeprokan. Naon sia teh? Hah? Naon maraton? Macam mana pula kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sirawa? Ya nah ngomong teh gitu sih mah. Ya. Bebeledagan kieu ngomong teh. Ya. Urang mana mana? Ah, ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh di Medan, urang Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belegug. Oh can apalun bahasa Sunda meureunnan. Ya. Harunya teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abdi di Sunda bah. Setan sia. Jawab. Tanya Indonesia jawab Sunda. Heeh. Sia ngaran maneh? Ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ari dieu jeung saha? Sama adi awa saha? Bute tu meregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris. Ya, meureun eta. Keluarga hareeng. Ari bapa maneh? Bapa awa. Si Garantang. Duh. Si Garantang. Ari Inung ya siga termos. Ari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Meureun eta. Uyutna hawu jiga jelema yo. Uyutna teh leuit. Cek bisa bahasa Sunda. Sekedik. Tapi meskipun si abang orang Batak, si abang itu kalau ngomong Sunda itu ya pening lebot tawa. Ya pening lebot tawa. Naon pening teh? Ya pening. Naon? Pening. Ya liar gitu liar. Naon liar teh? Ya lungleng gitu lungleng. Oh liar. Nah itu liar. Beleguk lah kau. Lunglang anjing lungleng. Nah maka liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Banyak yang sama kumaha. Banyak yang sama bahasa Sunda itu lungleng. Sarua kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya ho. Tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya ho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit pening lebot awak. Dasar Batak eueuh ka tahu dengekeun belegug.
Ari tikus mah berit dengekeun berit ari sore mah burit ari bujur mah birit ya kan itu birit-birit juga si Ajing gitu. Tapi meskipun si abang ini dari Batak, si abang karena kesenian Sunda si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede, tapi rees jeung dede. Oh rees jeung dede lah itu. Si abang rees pisan karena lagu Sunda. Mana lagu naon resep si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan betul bisa ya bisa. Cisok oke Bubui Bulan oke. Bubui Bulan teh kumaha? Sia mangko nyaho poho deui si abang. Mimitina pisan poho deui si abang. Dekeun. Asa teu make dehem. Eta mah aing aya ieu belum saya tong dieu eta dehem nak matu. Tong dibahas. Oh iya, cuma mimitina. Dekeun. Boboy bulan sangrai bentang panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan nyerep kena hati. Nyerep aja geli nyerep. Mirisa seperti bumbu mirisa. So, oke, Bubui Bulan dah. Barang mitin aku mah. Boboy sudah awak tahu. Sok. Bubui Bulan. Bubui Bulan di sangrasi bentang lah bah. Panon sia panon poe anjing lain panon sia aja teh. Ngerakeun jeung jeung panon do. Sorry bro. Kumiala udah geus lila atuh teh lagu teh baheula. Baheula pisan lagu teh da ayeuna mah pan urang geus gede jadi poho deui. Bener. Mau kitu ampura we nya. Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Hah? Ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge meureun aing. Salah denge. Dengekeun heula tuh batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda biasa. Heueuh nya euy. Cenah urang Batak, da lain ti Batak aing mah ti mana? Ciawi, si Adan. Sugan teh heueuh we orang Batak. Baru didengekeun ku aing pek teh urang Ciawi. Nararipuih ka aing teh. Sada naon eta? Mun teu dianggap ya aing ngomong ieu teh aing ngomong teh euy. Oh radio meureun. Disangka radio buka tuh kacamatana. Nya ka aing geuning. Dah. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Setan sibut melon ka aing awas ya. Gus.